Selamat malam pendengar Radio Mara, dimanapun Anda berada. Sambil menunggu kedatangan Saudara Apun dan anaknya Truna, kita berbincang sedikit tentang lagu-lagu Bimbo. Lagu-lagu Bimbo adalah lagu-lagu yang cukup cantik dan antik, yang kalau orang Sunda bilang telaas ku zaman. Dan saya juga menyenangi lagu-lagu Bimbo. Ada sebuah lagu Bimbo yang tercoret dari kata-kata puisi. Kalau tidak salah, cinta adalah anak nakal yang datang tanpa diundang, lalu pergi sambil menangis setelah mengusik hati. Cinta adalah burung camar liar yang terbang mengepakkan sayap di langit biru bebas Lajuardi, lalu menukik turun hinggap sejenak di ranting hati. Cinta adalah perahu layar yang berlayar di laut lepas, lalu berhenti sejenak di teluk rindu yang teduh di pelabuhan hati yang damai. Salahkah kalau aku mencintaimu? Ya, aku cinta kepadamu. Layar perahu ku kembangkan ke samudra cinta. Aku ada sekali menatap wajahmu dengan diam-diam. Ku jelajahi seluruh wajahmu dengan tatapan mataku. Dan dalam hati yang dalam, aku harus mengakui, kau memang cantik sayang. Anggun, bak kemilau, manik-manik. Membaca puisi memang asik. Saya senang kepada puisi-puisi penyair besar kita, Chairil Anwar. Saya masih ingat ada satu puisi dari Chairil Anwar yang judulnya Catatan 1946. Ada sekali, tanganku akan jemu terkulai. Mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut. Dan tangan yang kucintai kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Kita anjing diburu. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar, tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan nanti, jika kita tiada sawan lagi diburu, jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu, kita memburu arti atau diserahkan kepada anak lahir sempat. Karena itu, jangan mengerdip, tatap dan penamu asah. Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering, sedikit mau basah. Chairil Anwar. Lalu ada sajaknya yang aku itu kan sudah pada tahu semua. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Chairil Anwar. Orang yang surat, yang sajak, mau dibicarakan ke sana tiba pahlawan yang besar. Untuk pahlawan besar. Waktu itu ada pahlawan Indonesia yang korban. Kawan, bila hari ini kau tidak kembali, usahlah menangis.
dan poho deui. Sakitu sajak mah kok. Sebenarnya mah ai poho deui mah da jelas. Hah? Da iku sajak mangeunah kabeh ge. Da jelema nyeun sajak teh samarukna mun kudu kitu ai sajak teh. Begitu oge nya. Tapi aya oge anu nyeun sajak teh sia saperlian sajakna teh lain sajak warta berita we tah mah. Eueuh. Mana mah estetikana sia teh can beunang teh da sajakna mah halus. Ngan estetikana tah dari kacamata estetika teh nu lebar. Gitu. Teu kudu nyalu, jalu. Cimata lain banda lalaki. Kasedih nunggu kuntit unggal detik. Kasusah tunggara nu marengan renghap napas. Eta kabeh lain alasan pikeun mandeg lengkah juang. Hudang jalu. Itung lengkah temongkeun dada wajah. Asupan jeung jajah sakabeh leuweung geledegan. Ambah sagara tong rempan najan ratu ombak anu datang. Catet jalu. Lalaki getih Siliwangi pantrang ragrag ku tunggara. Waduh. Tah sajak teh kitu. Baheula nyeun sajak cenah ku endah parahyangan teh eulis. Lemah kadeudeung tempat bali geusan ngajadi. Sora suling dipirik jentreng kacapi matri asih nu geus matri dina ati. Eulis mihape akang mihape. Mun engke pareng lastari datang mangsa raga paturai jeung nyawa. Panggolerkeun ieu diri dina lahunan parahyangan nu endah. Coba tadi titipan Kang Ibing banyaan mun urang maot. Urang mah hayang diperiangan bae di Sumedang lah. Itu. Kan bae atuh. Tah eta baheula urang nyeun sajak indung. Deog pengkor petot bengo indung kuring. Sosoca bentang nahate nu ngandung tunggu rahayu. Kaanjeun indung kuring nyalu. Kaanjeun indung kuring sumujud. Duh indung moal bisa ieu diri males kahadean. Tah. Aduh. Darar teh atuh sincek-incek milu maca saja. Kalawang wakasi. Karawang atuh lain kalawang wakasi maksudna mah Kerawang Bekasi cenah kitu. Kami ini tulang-tulang berserakan. Tak bisa lagi angkat bicara dan teriak merdeka. Namun kami adalah kepunyaanmu. Kami yang terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Aduh. Dari sajak teh kunungeunah mengeunah we. Da lagu teh lain eta kudu nama Kang mustika ningati piraku lalika janji cidra subaya baheula melesat mupus impian lah lamun neuteub tangkal mahoni keun bae atuh da teh makanya apun ka mana teh cenah siapun da apun ye mana bagian siaran yang kabur apun Gusti mana teh si anakna turuna teh si hideung teh buru saliaran atuh euy ye kalau tingkulinting buru siaran araya ucing teh angko buru ka dieu apun dipepeg ku urang siap maneh teh bagian siaran kedul aya aing dinya juga genah we duh bebas tugas aing tadi cilang-ciling eueuh jelema tapi cek si kokod atos aya tita tadi ge nah maneh teh atuh lain-lain genah we mana ya balad maneh kan tuh tinggalikeun tah tokoh-tokoh gede balad maneh anu ahli sunah wungkul kumaha maneh teh sok kayaknya saliaran atuh we. Aduh, ai saliaran atuh ngalaku tuh Kang. Kan ahli bahasa Sunda. Boro-boro kasih kan saliaran. Ngalaku tuh.
Pan eta mah loba saliaran mah make sisipan al da siaran atuh. Ayo ge nyaho ar al in. Sanes Kang enjing teh kan pelantikan gubernur urang teh ya. Sama ngomong gubernur lah. Urang rakyat leutik rek naon maneh. Justru karena urang layat leutik Nggak, saya tadi mah udah bibiluan. Tok itunya mending ge. Cicing we. Jadi urang lalajo we enak mah isuk mah. Mereka aja henteu rek naon aya kauntunganana. Wah, aing mah. Wah, hoream aing. Geus lah. Rumah urang we, kan urang dagoan sugana gratis. Pendidikan. Yang 1 juta 1 juta. lapangan kerja. Da keur naon nya jangjina kitunya Kang? Jangjina kitu. Aduh. Lain pun naon kitu euy, eta make jeung mawa kaset kali barudak teh kumaha. Eta teh anu priogieun Kang. Ari kahoyongna mah anu zaman kapungkur geuningan anu terang-terang kolentrang karari Ka itu. urang atuh. Orai-orai anu karari itu Ka Kang. urang. Nah, Urang eta mah teh apa ka susah. jero-jerona. Kumaha eta teh unggal teh. Mana we urang mah nyaho kabeh. Anu aco akang anu pendidikan seks teh naon kan gitu kan? Aya. Pendidikan sek. Nya. Lamun hayang nyaho maneh pendidikan sek cincang keling. Tah, Cincang keling. Cincang keling manuk cingkleung cineten. Ciptakeun ku maneh kumaha cinetena manuk cingkleung. Lain heureuyan dieu. Cincang keling manuk cingkleung cineten. Ya. Ai plos teh ka kolom. Bapa satar buleuneng kabayang maneh, buleunengna bapa satar. Ieu teh siga heureuy tah nyumput buni dina seni teh ieu euy. Sugan urang heureuyan nya teh euy. Aluh. Apan geuningan baheula tuk tuk brung Tah. pare hawara di huma ditutuna lisung ponok kacipta kumaha eta lisung ponok? Eta ditutuna eta. Bari jeung lukutannya Heeh, ditutuna lisung ponok tung dung eng eta nyaro rumput kitu aing mah teu kaharti euy. Ngan urang mah nu mang melangkeun teh yang si Acil khusus kade Acil maneh teh. Lantaran naon kade si Acil teh kudu nyahoeun manehna. Geus aya ti baheula prang-pring sabuluh-buluh gading. Wah, eta Ngagading ka suna perang. Suna perang ngagalancang cenah tu. Barera nyodor ka pentas. Allah. anu paralak luhak teh Kang. Nya, ulah lalaworo eta mah cekang sayudi. Nya dina saja. Ngagamarkeun Lalaki lalaki Tegal Tegal Pati, Pati. Raja Suna keur ngambek pan ngarehak paralak ruhak. Waduh, cek aing. Abayang Kumaha sakti saktina eta raja ngarehak paralak ruhak. Ampun. Lamun Anu kemarin dihaleukeun ku Ya. Nya. lalaki di Tegal Pati lain lalaki langit. Da eta ngeunaheun mah mun maca anu kitu mah eta geus sok menang saha tetenya euy. Aya prosidi kitu saha? Anu mana Kang? Anu madraji. Madraji lalanang desa tedak letak sekelwa Allah cek aing. Aduh, tah euy, Suna teh badinya da siapa tara baraca sajak atuh. Mana Suna resep si nyararahon teh mekprek aing geuleuh. Tah eta di dinya teh lain kuna naon. Ayo sajak warta berita teh saha teh Kang? Eta si eta lain warta berita. Aya sajak warta berita Itu Asep Berlian. Asep Berlian. Lamun nyen sajak urang pan sisirian jeung si Aam Amalia jeung Mustofa salakina. Ya kumaha Kang ngritikna? Ieu mah lain kritikan anu pek-pek. Halus, memang sajak bebas, tapi estetika tetap kudu aya tuh. Kudu aya di dinya mah. Dari euy ti zaman baheula, aduh urang mah eta plastisitasna ngagamangkeun jongrang kala pitung, bakat ku jangkung-jangkungna Butak Conggrang sirahna. kalah pitungnya sirah butak balas pasunul jeung langit. Lo Anu disebut hiperbol teh nu kitu teh. hiperbolna teh heueuh eta si Kaleuwih. tukang pantun eta hiperbolna tapi enak. Nya. Tah ieu waduh urang mah sabenerna mah da eta teh euy loba anu pakuat kait jeung sek nikeun ka di apik-apik teh. Eta teh euy. Ieu lamun dilenyapana pendidikan. Lemah dempak, lemah dampit tuh. Lemah panginungan rasa, paragi nyusuk buluh leuweung, buluh bulung kacipta teu. Lemah dempak, lemah lampit, eta buluh. Heeh, paragi nyusuk buluh bulung. Aduh, eta buluh pan aya nyesep nyusuk teh pan nyarek melak teh geuningannya. Deuh eta nepi ka kitu na ceuk urang Teu kabayang Kang abdi mah taca ngarasan. Naon teh? Buluh-bulung. Mudah-mudahan sia sing tong bisa ngaraos. Aing didoakeun. Aduh, lemah Tah urang mah nu resepna lain kunaon beunghar sabenerna euy. Beunghar Suna teh lain bobohongan. nya. Ngan urang nyata atuh mun munan moal bogoh mun teu wanoh
Tata manglebarkeun budak ayeuna kumaha teh ceuh ini pikeun teu ararapa kitu. Tasugan ku Bapak Gubernur aya tapi da hese di bahasa Sunda ge pakojot. Tinggal nama hari itu jantan nomor hiji nama. Kamu dapat pada wawancara kumaha oge hari eta. Karena data rapi meusang. Naon teh? Nomor hiji nama. Nya jelas Bahasa Nya tah. Ari salah bener mah keun bae heula nya. Ngan lamun bisa mah bari jeung bener atuh. Tapi nya dina salahna ge tong make teuing gitu tah gitu. Panepi ka aya budak ngora ayeuna hayang ngomong. Abi teu kapiwarangan ku Pun Rama, kagebeg urang. Maksudna bener, tapi salahkeun. Kudaek ngomong kituna ge. Nya. Urang ketinggalan benerkeun. Ulah Pun Rama atuh euy Pun Bapak tah meureun kituna. Eta teh geus bener men hayang ngomong sunat teh. Tapi gini piwaran ke Pun Raka nyangekeun ieu. Tah kitu, ku Pun Raka nyakeun ieu tah eta teh. Tapi Matak ari naon ceuk teh Pun lanceuk sia teh. tapi engke saha Kang nu daek nyalahkeun mebenernya? Aya, apan aya jurusan bahasa Sunda, aya UPI, aya Unpad, loba aya ti Unpas oge. Itu saya keselerna murid-muridna Kang Hidayat Suryalaga ge insyaallah lah. Keun bahaya teh tina 1.010.000 jelema ge. Aya keneh nu bisa nu daekeun mah. Tah ieu anu penting nama. Da Tapi Kang, soal mengkol heula nu naroskeun jika nu sok maca Akang dina PR ieu. Naon? Jeung Jerman teh kumaha ya Kang? Eta teh kieu, euy, tinjauan olahraga teh gara palalikiran ku Andika. Heureuy tapi urang rek nanyakeun, mampu manehnya? Eta. Ha, ieu memerlukan IQ anu tinggi bari jeung urang anggar kudu maca. Tah eta anu katingalina Saha teh. pemain teh? Ieu kieu Saha teh. pelatih teh Kumaha heureuy ieu ieu pelatih meureun. teh? Kumaha ieu? Eta mah tetep kudu daria. Ya. Tah daria teh mah nyahoun baru ayeuna membeureun serius daria teh. Serius. Tetep kudu daria tah ieu. Tinggal ku urang dipengkol-pengkolkeunana kitu tah. Make jeung nyen patung raksasa pacul hubunganan naon. Gue di pahing. Komun ayeuna urang nyieun eta suka dukana. Tah jang enjing makan. Yang harapan main bal si horeng eta teh geuning euy uluh nepi ka anu eleh jeung meunang teh teh aya ieunana aya cara-cara naon namun di urang mah ngedalkeun ka bungah jeung eta teh gitu ngagemarkeun ka bungah teh loba pan aya pemain Spanyol nu ku bakat bungah meunang 1-0 gitu tuh hiji ngalawan Rusia teh nepi ka mana hayang lulumpatan guringan kota juri bari teu make kolor dicarek ku pelatihna sia teh naonan ka era-era dalam teu dicarek merek ku kurilingan bari teu make kolor kacipta kolor Jeung aya pelatih nu nitah kudu menang 15-0 cenah sia teh menika cida. bakat pencelengas Aduh. Eta pelatih ngarakeun kudu menang 15-0. keun mah da instruksi atuh eta mah aya instruksi mah meunang Alah. Hati-hati. Menaka budak ngora, nu kakara ya, kakara nongtot karena kitu nya bari jeung arang langka kala macan nu tadi teh ya. Aya cenah di urang disebatkeun. Sangka. Itu kan. di mana eta ti Mang Jujung Oh, Akang. Nuhun Mang Jujung. Rek disebutkeun mudah-mudahan sing bahe bubur teh efek ngirim Ente di ambihan deui anu bahe ge. kumaha Mun perkawis uga teh ya kan. Ai uga teh pan kali sebatkeun non Ramalan. pohon tika hareupeun. Cacandran gitu nya. No. Pun. Mang kasep kita pangwarekeun supir urang euy Mangga mah. pamisakeun dua Mangga kok ya. pamisakeun kok pangnyalukankeun jelema atuh Terus kumaha Kang Sani? Pohon pun supaya mangsa datang juga nah dosan satrakat ya gitu kan. Nah dina alam kiwari poros ayeuna pas kabuktosan da perkawis. aya nu kabuktosan jeung loba sabenerna lain pedah dicari-cari lain pedah diteangan bener nepikeun ka engke bakal loba jelema nu nareangan neanganna bari jeung sasar atukeun panititah ngagali eta batu tulis ge aya harta karun geus kabayang eta neangan bari sasar ka mana wae neangan Jeung lain jelema belegug di. lain jelema belegu ya tapan eta teh kitu loba nu nareangan kitu tah jeung lamun ku urang ditingali bener bener malahan akang mah teu bisa nyurahanana lantaran heureun ku letak anu geus diomong-omongkeunana gara sok we tingali ku urang apan cenah engke teh bakal aya ngadeg raja waduh
raja anu hese di Rogahala ragragna di tepi rapan ku budak setepak jaranggotan deuh cing teh budak setepak bari jeung non nyuledan kantong kaneron teh budak setepak jaranggotan ai di deuleu atupan kami kapi eta budak setepak jaranggotan gitu Harita teh nya nya pan perang pring sabuluh-buluh gading cenah kitu tangan kadituna mah heureun aya kuletah lantaran naon kudu engke euy teu bisa ai ngomongna sabanana mah saya gitu ai kahoyong abdi mah ulah ka koreng teh ka luar teh bari geus kabuktian lain geus kabuktian nu can kabuktian ge ayeuna bisa ngan heureun kuletah teh heureun kuletah narek kumaha sejen deui mun kitu mah soalna mah da teu bisa di urang mah da teu ngarti kanu kitu keukeuh we pipi cacapekeun ngan kela mun geus sumuhun sumuhun ge ari urang geus ngalaman derita mah embung aing mah tah eta sabenerna mah kacida lobana malah hanya eta atudanya teh cek urang heureun kuletah teh heureun kuletah we atuh kumaha Kang tadi anu Akang maoskeun sajak ieu anu naroskeun di mana mendapatkan buku kumpulan puisi karya Kang Ibing hanya Kang teh asa tacan di Citaknya kacan di imah uing aya cik atuh Kang iraha ieu alah pan urang mah nyen saya ku bahasa Indonesia ge aya nu mana teh Kang nyieun ngan baris kaituna moal diterus eta geus sakidik urang mah sajak urang kudu bauna bau humor ketika udara reformasi menyelimuti angkasa negeri ini seorang tukang beca mencalonkan diri jadi gubernur dengan satu keyakinan pasti tidak akan terpilih eta aing ini puisi aing ngejring moal bisaeun mah Marion Sonjaya ge eta mah urang tuh gitu ketika pasukan tentara pergi untuk berperang sesepuh negeri memberikan doa restu kepada Goyang Inul ada atuh eta mah urang yang sajak asa tahun 2003-an teh nyaho urang mah sajak gitu maksud urang sesepuh negeri teh si Kusman Kang Ibing bade siaran nepi ka jam sabaraha henteu ari mah teh siaran nuju ieu we ngabangkong gawe ngawa bisi teh baraleg da bubunya jeung nyana gitu teh bisi ka mana karep lain memang eta neangan-neangan anu tutu non urut-urut Sunda Pasundan gitu segala gitu sebenarnya menarik teh kieu Akang kungsi neangan harita tahun 64 nepi ka 68 ayeuna Akang geus umur sakieu punten sanajan urang dibere umur panjang 100 tahun deui paling-paling 50 tahun deui pamana lamun 50 tahun deui bisaeun gak generasi urang engke jaga mesti kana nareangan eta ieu nu aing melang 50 tahun teh henteu lila euy urang inget keneh ti barang urang sakola SR nepi ka ayeuna ternyata umur urang geus hampir 70 ieu mudag ka 70 tah kumaha budak jaga ieu anu melang teh nareanganna teh sok mang melangkeun seperti kieu jaman Akang keur ngora asana ka Karak Asup Damas kungsi init ka hiji daerah antara Nganyuk jeung Madiun anu ngaranna Bubat didinya urang manggihan keur zaman harita mapan aya kuncen malah anu aneh didinya aya saung bukan saung atau gedong leutik lah siga pos hansip beureun bauna museum leutik meureun didinya ngabeng-breng aya kujang ceuk urang dinya disebutna lain kujang kudi cunggereng rada aneh tah ngan sok ngadongeng maneh namun 14 bulu didinya sok ayeuh-ayeuhan kadenge sora nu perang cenah aduh urang nepi ka rustas kitu ayeuna urang teu nyaho kumaha lamun eta lapangan eta geus dijieun komplek perumahan pamana geus dijieun real estate teu kudu jauh tinggal di Rancamaya geus dijieun misalna perumahan pan teu nyaho didinya perangna Raden Bagus Kumbang Setra tah didinya Dewi Purnamasari putri bungsu Pajajaran duelna tapi ayeuna kumaha sabodo batu badi gue lingkung ku batu saeutik jeun real estate ya Allah ya Robi ceuk aing kumaha ieu saya manglebarkeun saha anu rek nyuk curug jaga ka ieu anu melang teh antawis Kanjung sareng Madiun teh nya nya baheula urang duka ayeuna aya keneh duka henteu tapi rarasaan mah ku mekarna zaman asa geus beak teu kudu jauh-jauh lah asana mah beak da urang ningalikeun ka Curug Dago ge perumahan meuni geus padat bari jeung eta teh cenah baheula mah
tetep ya pakuat kaitna jeung sangkuriang sangguruhiang anu mah geus eueuh. Tapi tatapakan benernya Antong kitu ilaing ulin ka Bogor. Nah dikiranan disebut Patu Tulis teh nengang di hiji daerah anu jauh, lain tengah-tengah lemur. ayeuna mah Nya, hareupeun tepas batur ieu di tukangna ieu ya Allah. Ceuk urang kumaha ieu? Tah eta mah nyangakeun sebenarnya disebut par meureun. Anu eta teh anu adi itu kudu apaleun disebut par. anu kudu didamel teh meureun. Kamari digali teh sanes. Heueuh. Anu kamari digali pan urang teh reuwas nya sedeng akang pan reuwas selain kurang naon eta teh mimitina baris pertama na teh ceuk Pak Otong mah Ong Hyang Awigna Bastu lamun ceuk akang lebih cocok karena Ung Hyang Awigna Bastu Pergi luhur. ya Ung itu jangkar kecapung nganung harti luhur Kagungan. sampiung pasti ka luhur payung sihung sabarana gigi luhur babaung sora luhur nu tarik tah sampiung babaung payung pangagung gunung itu teh ung teh luhur jadi lamun kitu maung ungna ka luhur ma itu kecap sima kumaha ceuk urang teh lamun maung teh sebenarnya mah papayung anu di luhur kade sebab lamun sekedar lamang binatang mah teu aneh di Indian ge totem ada yang merasa apache itu berasal dari leluhurna teh burung elang sehingga siok ogolala teh make burung elang teh lamun kitu mah ceuk urang teh nu urangnya baheula kitu dangaran baheula sasatoan pan Ya. hayam buruk gajah mada di urang di atupan kidang pananjung kuda lalean munding laya di kusuma kecing teh ieu maung meureun lamun kitu mah maung teh jeung kekuatan di luhur Ung Hyang Awigna Bastu meureun minangka muji anu luhur pangheulana tah ceuk urang euy arek dikumahakeun ayeuna ieu malah urang reuwas lamun ningali cenah apa aya reog Ponorogo anu di aku ku Malaysia di goblok eta ieu mah eta reog Ponorogo teh riwayatna cenah nyaritakeun prajurit Pajajaran ngepung maung alah moal kitu euy ceung dibubat prajurit Pajajaran prajurit Majapahit itu, Majapahit. prajurit Majapahit ngepung maung Allah sedengkeun ceuk dina sajak Tegal lalaki di Tegal Patima umbul-umbul hulu maung duh aduh euy ceung teh meureun riwayatna ti dieu euy dara rasaan mah ti baheula tah jigana ieu maung nu dikepung ku sararea kacipta teh perjuangna gagah Maharaja Pajajaran maung nu dikepung ku ratusan prajurit Majapahit tah ceuk urang ieu kudu bangga ieu Terus. sababna anu lain bangga hese imah lain bangga reueus kudu bangga teh kudu hese ieu teh nanana lantaran lain kudu naon aya nu aneh aya nu anehna ku akang mah sok ayeuna lamun heureuyan ngobrol ari ngaranna jelema gede komo tokoh masyarakat komo tokoh raja asana mah bermunasabah meureun lamun kudu aya makamna nya nya bener teu meujeuh kitu nya gara cing emutkeun Mahapati Gajah Mada sakitu ageungna penaluk sanusantara manyata aya makamna ai celegeun ke ceuk pantun sieuna diberi ku Kujang Pajajaran waduh urang deukeun ieu mah dongeng nya urang teh dongeng lantaran urang ngahulang baheula cenah diperkirakeun kana naon nganterkeunana lamun make tanu leumpangna sabaraha bulan leumpang ti Ciamis Sri Baduga Maharaja ka daerah Majapahit kawetan kumaha leumpangna sabaraha lila ai ceuk urang nah mereka yang sabaraha lila nah kunaon da angkatan laut Sunda teh kuat apa na pelabuhan Ratu pan pelabuhan Sunda kalapa nepi ka Ratu Mayang Cinde teh cenah nya pelaut Sunda anu paling jago lah ceuk urang euy kumaha make angkatan laut eta duh eta kacipta perangna lepas persoalan sukuisme tapi saya ngarasa reus kana heroikna Iya. lamun urang Sunda harita henteu kitu rek naon nu dipikareus ku urang dibanggakeun Iya. kacipta henteu jeung urang nu nyiptakeun teh hiji lepas persoalan politik henteuna eta hayang muruk mikaresep hayang permasuri Tah, meureun zaman baheula meningali potretna patungna gambarna nu kapilih Putri Sunda kumaha geulisna euy padahal ti Aceh nepikeun ka mana teh nya ngabeng-breng Manado segala eta teh daerah Gerak Petalukan itu gelis. Majapahit ai rusras teh urang meureun keun lain nying geus eueuh kaki adiknya sok inget jenis-jenis almarhumah Nika Ardila urang Ciamis moal kitu ceuk urang teh jiga aduh euy ceuk urang geulisna Putri Sunda tah ieu
ieu nu kabayang. Urang kungsi ngobrol jeung Jawara di daerah Bayah. Ta Jawara umurna geus aya mun 130 tahun mah. Manehna lamun 14 mulut, osok eta ge lamun ngayakeun salian ti debus teh ngaduli sung. Malah cenah lamun hayang neuleuh maung mah aing we jadi maung ceuk manehna teh. Ya, aya keneh ya ge. Urang anu reuasna leuwih kunaon diajarna ngadenge beja mah cenah turunan ya. Lain turunan raja, turunan prajurit Pajajaran. Diajarna nya jeung sekian persen diajarna henteu kabeh. Turunan deh. Diturunan. Kacipta kumaha prajurit Pajajaran lamun prajuritna siga kitu, mane kacipta teu? Kumaha jagona Gajah Mada kasaktianana, kumaha jagona Prabu Hayam Wuruk, plus kumaha jagona Sri Baduga Maharaja. Baheula zaman baheula. Eueuh ceuk urang euy. Tah. Tapi ka urang kagetna teh. Eta teh nyara rumput keneh ieu senjata kujangna. Nepi ka cenah geuning aya paribasanya kujang dua pangadekna. Si horeng anu silib nu seukeut ieu jeung nu seukeut ieu aya ditingali teh kujang. Masya Allah bentuk pisan provinsi Jawa Barat, gagangna nu Jawa Tengah, reuwas urang. Ayeuna leuh teh kaitu. Heuh da batas nalin batas administratif. Da barang urang ningali kitu cobi lamun Arandika init ka Ciamis. Ka Jawa Tengah ngalewat kadinya batas provinsi Jawa Tengah masih aya kaitu anu ngaran tempat dayeuh luhur bahasana urang pisan. Padahal geografisna mah Jawa Tengah ayeuna teh eta teh. Jawa Tengah terus kaitu keneh mampeng keneh jauh keneh aya tempat nu ngaranna Cimangu. Eueuh Jawa mah da moal ci pastina ge Banyumas, Banyuwangi. Ieu mah Cimangu sidik tatar Sunda. Oh jadi batas provinsi do ayeuna lain batasna tatar Sunda baheula prajurit Pajajaran jeung Majapahit. Matak urang sok jadi pikiran lamun ayeuna dina adat Sunda mah teu aya lalaki nu init nganterkeun awewe. Da di mana-mana ge lalaki anu datang ka imah awewe. Iya. Aha ieu mah dianterkeun ka itu aya dua kemungkinan. Hiji sebagai tanda upati tanda taluk. Tapi cepat dibantah, mun taluk moal perang atuh. Iya. Anu kedua, memang Gubat itu wilayah Tabertuan, tengah-tengah antara kerajaan Majapahit jeung Pajajaran. Ieu leuwih ka harti di dagoan di batas negara. Tah ieu. Loh, cek urang teh ieu. Perjanjianana itu tapal batas. Ya masih jauh deh. Jauh kawetan. Jauh pisan. Malah sok ingat budayana ketika gelut Rahyang Banga jeung Ciung Wanara. Begitu duanana pada sadar, Ciung Wanara init ka kulon bari papantunan, Rahyang Banga leumpang kawetan bari tetembangan. Oh, mun papantunan nyebarkeun pantun madangan aya budaya Jawa Barat, budaya Sunda. Oh, ieu kawetan ieu tetembangan dieu ieu anu ngarukeun magatru, sinom dan ulah segala teh budaya Jawa keluar. Pupuh ieu bener ceuk urang teh euy. Da Sunda jeung Jawa teh bener sadulur teh lamun kitu mah. Lantaran naon? Hanyalin adan ceuk deui. Luluhurna mangan hiji, Rahyang Niskala Wastu Kancana. Tah ceuk urang ieu. Kapan ge? Wing resep ieu. Berarti lanceukna Sunda. Naon teh? Pancakakina urang. Sabenerna mah Sunda leuwih kolot. Sunda lebih. Matak teu meunang kawin teh ka harti lamun teu meunang kawin teh aya sabapak mah tuh euy. Nya. Baheula mah geuning. Jadi lain ku dendam teuing kolot baheula mah. Tah ieu Kolotan wajib bali mun ceuk kitu. nya arta eta aya urusan wajib bali. Tah ieu mah ngawanokeun we. Ngan urang hoream sabeuna aya muka-muka nu kitu sok aya we kanu suku isme teh itu lain. Ieu mah ngobrol kosong. Ngobrol kosong. Da urang teh reuwas lamun ningali kadinya teh uluh euy. Lamun Arandika maca eta ngotek tak sajarah Bogor dirumpin. Tah rumpin wayana aya Puspitek. Serpong ka ditu. Aduh, urang baheula aya atuh aki tukang pantun ngaranna Aki Uyut Baju Rameng. Eta dina daun tal, rontal teh. Allah, aya keneh tah anu dijieun ku Muhtar Kala, Dadap Malang, sisi Cimandiri. Waduh, euy hebat tidinya. Urang Sunda pakarang nu teurak karakean kalang Sunda aing. Heueuh gemes ayeuna naon tamatakna tah hoyang teh kajang kieu teh dibaruka ieu ku Kang Sapei di paguyuban Pasundan usaha deh atuh da dulur kitu da baheula mah urang sok aya nu ajak ngobrol kitu aya ke lanceuk ene hiji Kang Hidayat Suryalaga tah eta pangawruhna kana Sunda mah masyaallah resep wing teh tah nepikeun ka kana mun Malik deui mah kana kawih-kawih nu karieu
teteh lagi nyemput buni dina seni Oh. bener pisan gara sok taringali ku ilaing model tadi eta pendidikan sek plos ka kolong papasatar buleuneng. Terus soal kepemimpinan eta teh Kang anu lempa-lempi lempong. Apa eta teh Cacau kan. lempa-lempi lempong ngaduk pipi jeung nu ompong. Mimiti Apa nu di daguana Kang yang dalem. Nya. Gitu, urang tinggal ngantosan sesa Kang yang dalem. Aya teh lempa-lempi lempong ngaduk pipi ompong. Sami gitu aya gigian teh kakuasaan. Terus terbalik tah. Harapan pimpinan pek teh pimpinan teh kumaha urang pimpinan bisa memere Sunda da meh gitu beleuh bahasa Sunda. Tah, kan eta anu hese teh. Teh kumaha misalna mena urang hayang hirup sederhana da mah ge mewah. Tah mulia karar itu lo marukana kumaha euy ngaguar Sunda ayang-ayanggung gitu kan. nya ayang-ayanggung teh pacakal-cakaleungeun ting alabring baheula mah barudak daing mengalaman ayang-ayanggung gung goongna rame rame suara masyarakat tentang apa menak Ki Mas Tanu Eta teh Kimas Tanu teh saha kan? ngaran salah seorang menak lamun di urang mah X atulah Ya. si dadap si waru nah, Ki Mas Tanu anu nu jadi wadana pangkatna Sipulan gitulah nya. si Pulan. Rakyat bertanya-tanya, nah mana kitu? Tukang olo-olo. Tah. Loba nu giruk teh ngewa benci. Kenapa sampai ngewa? Ruket jeung kumpeni. Deket. Kenapa sampai ruket jeung kumpeni? Dan niatna yang jadi pangkat. Katon kagorengan, terlihat kejelekan. Kade ayeuna ge loba nu deukeut jeung pejabat heng naik pangkat. Iya. Katon teh terlihat. Kali-kali eta. Ton tingali jangkar kecap, tongton, pinton. Lamun misalnya alat untuk melihatnya jadi non, makanya panon, ton jangkar kecapna. Tah, jadi lamun orang ningali kadinya teh terlihat kegorengan. Terus gimana? Ya sudah kita tunggu pimpinan, ngantos Kang jeung dalem. Ai di deuleu teh lempal-lempil lempok, dupi jeung ompong. Sarua. Kabalegan di eta kritik sosial eta nyumput buni dina kakawihan barudak sabara lila di kungkumna. Saencan aya menak eta kesenian geus kedal. Berarti tah neuleuh ka hareup teh ieu acil. Pancek si acil kudu ningali ka hareup. Tah ieu nu disebut nempok ka hareup teh. Iya baru sadurungan arah teh. Waduh, eta teh para lawan itu can kabuka perang pring sabuluga di ngaganing ka Sunda perang. Sunda perang ngagalancang barera nyodor ka pentas Allah. Can jadi eta mah. Masih kene aya di urang iya. boro-boro ka meuntas nya. Boro-boro ka meuntas. Boro-boro ka meuntas. Masih kene di urang. Can nepi ka bab Atau eta. kan masih kena jalan di tempat bener cek bahasa kembali masukkan. Nya, tah eta nu melangna teh. Aduh, urang teh sok kumahanya. Ieu anu kudu diteangan teh. Mata kade kabarudak ayeuna. Cek si acil teh mah. Kade itu bagian urang memeresna teh. Maneh we aing moal mimilu. Memeres. Sebab naon? Teu ngarti aing mah. Tah. Apaan aya nu aneh? Kumaha? Cek si lain pegatuna. Ari anu di kopeah teh pan umumna mah di urang mah. Santrinya ajengan paling mereka cing colenya buntut ucing di kopeah. Saha naon teh? Aing nu nyawa mah beja-beja. Cing nyata aya lagu eta nya baheula nya. Cing aya buntut ucing di kopea. Cing culaget buntut ucing ceceng cerah. Aya di uing. Aduh. Ieu teh euy kumahanya Pake jing colea eta. nya eta make jeung jauh da urang mah tuh. Euleung ieu batur urang ka Jami. Embung embung sieun badak nu kamari. Eueuh geus dibedil ku si Jendil. Dilong si Jendil dirawu kelong. Dilong eta si Jendil dirawu kelong. Eta nepi ka jadi kaheureyan padahal lain heureyan eta. Aya apan baheula mah jaleuleul ja kade. Eta teh cenah keur ngajaga. Aya tentara batur jaleuleul ja. Tah. Tulakan pantok tulak tuja eman. Gog nagog dirinya. Seureus leuweung teh tameng. Oh nya. Seureus leuweung bae. Jame kolot bu gebug cenah mun eta nya jame kolot bu. Kumaha matina siga ucing kerepet sok-sok ngek. Aya urang tapi anyeta jang saha eta aya we. Aya epok. Udah urang heurin letah
Kacidanya kan yang jumput katanya. Nyumput. Apa teh nyumput buni dina seni teh nya. Sastra teh eta kan meureunnya. Sastra teh eta zaman baheula teh. Jadi kumaha atunya Jeniusnya. nya eta teh lamun urang ningali kadinya mah tah eta teh kolot baheula. Ingat urang teh bakal jadi kolot baheula euy 200 tahun deui mah. Nah, lamun lain. Lain urang geus eueuh. Barudak nu 200 tahun dieu teh ngadongeng rek ngobrolkeun naon tentang urang da urang da boga beleuweul. Nya bener. Aki urang mah ti baheula ngan nyatu we. Ayeuna urang bisa ngomong, "Oh, aki urang mah baheula euy gini nya." Yo. Woloh di Kepung Kubrana teuterak. Naon deui urang teh ngadongeng tentang aki buyut Ngagula-agula. pahlawan boga kareueus. Cingke incu buyut urang. Wah, aki urang mah nu kota dahareuna ti mana? Makan bubur balik. Aing keur naon maneh jadi aki-aki pancek kairaan warga sekali berarti lalu mati. Urang berartina naon? Pan urang lihat aki urang mah baheula teh oh kitu we barang akan. Komo cek anu sawareh mah. Ah aki urang mah korupsi. Tah eta nu kudu reus mah. Pikiraneun. Aduh urang mah korupsi sia. Nya, tah eta teh pan pikiraneun. Eta ngapa nyawang barudak urang anak incu urang ngobrol ka hareup tahun 200 tahun ka tukang heueuh nya naon. Ayeuna mah kieu we lamun Gunung Tangkuban Parahu Bitu. Breg Bandung katutup kabeh. 500 tahun ke depan ahli arkeologi ngagali deui. Kabayang pan kumaneh meureun. Ngorehan urang. Ngorehan urang. Waduh. Begitu ya teh urut hotel digali. Nya teh ning cenah ieu aya we pareneng lah. Oh, jadi zaman baheula mah nyeleweng teh biasa. Oh, meureun analisa. Analisa. Oke jangan analisa. Aduh. Analisa mah naon we meunya tah ieu zaman Eta kan. ngorehan hotel. Nya, oke jeung ngorehan teh. Kapanggih eta teh map-mapna teh. Nah, ieu gejena saeutik tapi imahna gede. Oh, jadi zaman baheula mah marahok. Meureun. Aya eta di Kang belah dia diceritakeun belah itu acan padahal experience acan dicatat. Oh, jadi baheula mah kudu kecap ieu. Lagu apa kok?